anu geus teu asing deui geus teu aneh deui di dunia Tuhan Syekh Abdul Qadir seorang wali orang kutub anu karomahna pohara jasa wali-wali nu lain ge pohara karomahna tetapi teu semuncul jeung teu semasyhur Tuhan Syekh Abdul Qadir sebab Tuhan Syekh kapanggih waktu keur Kangjeng Nabi Mi'raj rohna nyamperkeun ditaros ku Kangjeng Nabi sahaya cik malaikat Jibril ieu adalah salah sahiji incu anjeun nu bakal muncul engke di tahun 500-400an langsung diuk dongkok Kangjeng Rasul nincak kana pundakna naiklah Kangjeng Rasul kana buruk bari nyarios cek Kangjeng Rasul qadami hazihi ala raqabatika dampal suku kaulan ieu aya di luhureun pundak anjeun mentak begitu lahir Tuhan Syekh Abdul Qadir mah dina tak-takna aya urut dampal tandana eta teh urut dampal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari urang mah barang lahir orok aya tandaan hideung. Kunaon ieu tadina liwat ka kuburan haju pinsan di toel jurig aya tanda. Betandana urut dampal Kangjeng masyaallah. Tak begitu Kang, begitu Tuhan Syekh Abdul Qadir diangkat jadi wali, Tuhan Syekh Abdul Qadir nyarita qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin wa waliyatin lillah. Dampal suku kaula ieu aya di luhureun pundak seluruh wali Allah baik nu lalaki maupun wali. Seluruh wali aya di bawah tapak suku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh, lain lalaga. Seluruh wali di bawah dampal sukuna. Du kuku bahagia moal aya nu bisa ngaleuwihan kan. Walah karomahna nu geus pohara jasa di berbagai kitab karomah Tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun terutama dina kitab Tafrijul Khatir ya awewe datang ka dokter bebeja hayang boga anak diperiksa ku dokter lalakina awewena cek dokter ieu mah moal boga anak mandul panasaran datang deui ka dokter nu lain periksa deui tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak mendatang ka kula mah gampang pogatan sia kawin deui coba jeung nu sejen boting salaki sia letoy coba babari orang dokter lain naon lain atuh tapi jangan mah datang deui ka dokter cek dokter diputus tetep mandul geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul urut ka tukang urut cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak
geus sababaraha tukang urut datang leh cenah iku hayang jasa boga anak kabita jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak maot mun anak soleh bisa ngadoakeun beuh indah amat ieu boga turunan teh ang datang ka Tuan Syekh Abdul Qadir sakinna ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah eueuh nu henteu diijabah sebabnya nama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh henteu mementingkeun diri boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangkeun dibikeun bae kajen nyana mah teu dahar kos urang persis jasa urang ya Allah eta lah mementingkeun batur urang mah lain atuh memeka batur urang heula aja kieu nya batur nyaplek urang henteu ye atuh naon kos nu bener teh urang mah kos ngomong gitu teh kos bener ente datang ke Tuhan assalamualaikum waalaikumsalam aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun periksa ke dokter geus 7 dokter menyatakan mandul moal boga anak diurut geus menyatakan mandul tapi abdi keukeuh hayang boga anak abdi mah pangdoakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak tungguan Tuhan Syekh langsung salat asup ka alam gaib dina salatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz barang dideuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul mandul itu boga nyana salat deui ka Gusti ngadoa deui ya Allah ya Rabbi abdi mah tidak mau tahu eta doa pohara jasa abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabbi Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan Abdul Qadir coba tanya ke malaikat bisa teu kadeuleu ku maneh kalau hilmah pun tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi ya di mayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan kira-kira tengah doa Masya Allah kagedep kali begitu kagedep kali guys Abdul Qadir ulang ngadoa deui atuh terus-terusan jangan ngadoa ieu guys pejakeun gak tahu dibere anak gitu tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak sebab sia beusi ngadoa deui cenah 7 kali ngadoa 7 kali dibere anak ngan bejakeun sing hade kitunya kudu menghormati wali Allah sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti bejakeun berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden dia diliongtin tenden diliongtina nya geus ieu syarat ulah dipicennya muhun Tuhan alhamdulillah sakieulang teu diberenya hos sabara-sabara nama anak mah ngan da balik we ka imah
langsung balik ka imahnya na biasa sosonoan jeung salakina telila langsung nyirah telila langsung karasa rene 9 bulan borosot ngalahin bungana luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ye hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tuh geus segera urusnya kasep nya halimpu bagus tak orok lalaki menang 40 poe reuneuh deui deui jara terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuhan Syekh langsung gendei orokna lalakinya kasep luar biasa wah urus cek Tuhan saya diurus menang 40 poe renah deh terus beta rene datang ke 7 bunga tetap jarak ke bunga alhamdulillah cek yana bu pahara jas ngan nyana bari kieu bae aya mah berarti lain doa Tuhan se aya loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran Tuhan Syekh tetep encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian zeknyana datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mangan pas ka ditu pas memang bener-bener haju naon gitu dibere geus bae eta liong tin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah lurus lain doa Tuhan Syekh langsung harita keneleng nyana ieu pinsan plek begitu pisan ngadengi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh 7 maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti ayeunanya aya di mana mah ieu leng-lengan ieu leng-leng emang tas di mana jagian tas di akhirat ambo jawa amat lalakon tas di akhirat sagala Ges diberi nginum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot ieu saha deuk dibejaan ku salakina atunyana ge karak cager asana mun dibejaan pinsan beneran modar ieu mah ieu teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya dihareup ngajajar kabeh 7 cik salakila tuh coba bae tingali tama mait saha barang di dulu sirah getihan kabeh beulah kuluna ja ieu mah anak anak kok ieu tidak bisa ngadadak maot sakaligus hajuku lagi pinsan pohara jasa cenah aya naon salakina langsung mamawa liong ti neng jimat ti Tuhan sete ieu ulah ditoler-toler coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya coba bejadi ka ditu ka Tuhan saya bejadi bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat teh babejanya terus dibawa ka Tuhan Syekh bebeja nyana bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah 2 bepad 7 berarti ieu seolah-olah lain doa Tuhan Syekh tah kungsi noler-noler tak ieu leleong tin dipiceun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager
kedua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo cetuan saya pamenta ku pohara sia tuan saya langsung salat deui teh salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun kawala aing teu percaya kawali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana kuts nyiksa aing jakeun mijakeun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar eta nya ngahaneng we kieu Masya Allah kakarat dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir al Jailani pan pohara aja saya ya Allah pernah gak kula gaya nu maksa maksudnya lain boga anak hayang maksa hayang nyandung bapak hari tak maksud gitu pak kudu maksa tuh sih asal boga duit nyandung gak itu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuan Syekh Tuan si ieu karomana pohara amat lamun daek kaulah karomah ieu mun daek geus moal kawadahan ngan kula membungeun cenah boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ na almarhum mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain letik-letik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak itu dibawa iya tuh supaya kelihatannya itu bagus aja cegerat waduh jadinya nyarupan ka kiai mau kitab eta karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi jadi lain bisa hiber napak sancang dan lain sebagainya tah bisa asal dur zuhur berangkat sholat dur asar berangkat sholat dur maghrib berangkat sholat isya berangkat sholat eta karomah lain letik-letik teu karasa tak ku urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang boh karomah buat eta mah pohara mah tetangga urang mah pan bo dimarahan bae ku pamajikan aya anakan mah terus ngan dimarahan bae ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa tak karomah ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta ta ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah
setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka sorga. Ulah hese-hese masyaallah ya urang diuk di majelis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka sorga. Mantap ulah cok cicing di handapeun kipas. Hareudang. Aduh. Tapi sorga yang loba jasa, masya Allah, karomah. Tekarasa tak karomah teh kos gitu. Nah ye orang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain di dieu bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur, di mana dia tuh di Malaysia, kemudian itu di Birma anu araya thariqah terus di dunia bagus pugu di Irak, kemudian itu ayeuna di Pakistan, di India, dunia tanggal 9 teh pohara jasa. Lain lalagan tanggal 9 mah pohara lobana di dunia. Entak turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya tiga teh bisa. Sebab jana menghadiri mas di tempat-tempat gitu anunya nanggeus diundang. Iyalah karomah Tuhan. Geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Syekh Abdul Qadir. Kemudian boga anak parawan. Gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan. Orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal dek dizinahan. Nyana teh memeh dek dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula hartina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah. Sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah. Embung nyana diintip ku eta lalaki raha sia kaleuweung iraha sia kaleuweung. Pas dina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna keur sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun. Wah teu tanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan. Eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna kene ti bekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah. Babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah. Artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam. Aduh. Maksudnya geus lempeng jasa gitu. Tinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajrit ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, Tuan teh boga wali. Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti kabeneran Tuan Syekh teh keur ngalawudu hartina ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu oh aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal kojana dialungkeun teng alah batan bom atom jeger bae kena tarang ngaguling langsung. Hiji deui dialungkeun kena dada deuk ngagoleh teu kacaritakeun ku kumahana salamet bae awewe di dinya begitu salamet langsung make baju deui langsung make kutang dipake deui jero salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin beres bakiak dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang
datang di pakampungan anu jauh wagila manehanana ieu orang Mesir ka Baghdad jauh jasa lempang langsung lempang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ke Baghdad pas keur pangajian begitu keur pangajiannya datang mawa bakiak disambut ku tuan Syekh ka dieu teh cenah bakiak nu kula ka dieu waktu jamaah ribuan garita kaget keke datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina nah eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu nah ieu tanda bukti ieu bakiakna masya Allah iyalah tuan saya mentak kamari waktu keur perang Irak Amerika dibom terus tama bom nyinghai menyingsai nyuai teu bisa ngabom makom Tuan Syekh Abdul Qadir aman we kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh makamna utuh pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya aman tenang di jero mah eta bom luhuh wah dicecer terus mentak dakwahna para wali manggeus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot ku kepala tentara Amerika akhirna lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam kitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislam-ngislamkeun jelema urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu sia aya orkes sia ulah sok nonton we goblok sia ye ulah haram sia mah aja ka mana aing anak heula ka ditu sugan aya di ditu di mana di ditu di orkes tolol tak budak teh bebeja deui ka aing jo di ditu na kebal ditolol tak haji dakwah si kos kitu bebeja dengan anak korengnya dengan birit biduan hese dakwah ilah Tuan Syekh Abdul Qadir masya Allah karomahna nu pohara jas eta teh jelema kitu anu pernah nincak majelis kaula atau liwat majelis kaula etang ke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Tuan Syekh Abdul Qadir saja leba anu pernah liwat bae ka majelis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat liwat doang aya kan poe minggu urang deukeun majelis Tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat cukup geus sakitu doang beres sia kudu aing liwat doang dititah lagi asal ka aku murid bae geus beres ya Allah ya Rabb ieu karomahna pohara jasa ya Allah jelema maut begitu maut kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka bapana ngojai di neraka udang tias si anakna langsung cerik datang ka Tuan Syekh aya naon abah maut atuh abah maut sih geus lila geus aya mah meureunan 7 poe mah kunaon kaimpi ku abdi kaimpi kumaha keur ngojai di neraka Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kula teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama pernah ngadaengkeun ngaji kula teu pernah nya nama pernah waun henteu nya nama nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu nya nama teu nyahoun gawe naon bae tuh Bapak sia aja saya tahu ampura bapak ulama duh geus teh nyawana naon atuh pates ka neraka gajan Tuan Syekh tapi tetep banyak neuleuh di neraka ku nyeri jasanya na digodog ancul-anculan aduh nu panas abdi mah teu asa sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya mah liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak. Oh pernah liwat udah gonta langsung tunggu adalah langsung sholat gitu sholat asup kanu alam gaibna mentak ka Gusti
murid abdi pangjalametkeun Mang Anu tak nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti. Ih cak Gusti pantama lain murid. Iranya na jadi murid sia. Ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengekeun teu pernah wauh henteu ira jadi muridna. Ngamajelis teu pernah eta Gusti janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid. Waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun nanti ekos kitu murid mah. Langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka geur kieu alhamdulillah rabbil alamin. Bejakeun ka Syabdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu. Waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah jana tah. Tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae. Boh atuh komo urang mah poe Minggu liwat atuh geus. Murid be pokona mah geus. Nya teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta. Tapi geus diangkat. Ya Allah, komo urang mah cinta ka wali Allah Subhanahu. Eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya. Dia tuh jor bae sia-sia aing. Karasa sia geus modar sia. Kitu bae ulah hese ulang mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang kuari. Ya geus jelas dina Al-Qur'an, ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kitabna geus jelas jasa. Eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah. Sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah, percaya ka aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Oh, karomahna geus pohar jasa Tuhan. Jelema boga anak hiji-hijina nya kasep, nya pikarespeun. Manehanana ilu ngalalau ka laut, pas datang ka laut ngaguling parahuna. Acak-acakan di dahar pulau. Inting-intingan. Informasilah ke mana bahwa anakna ti Klebuk, beak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut. Cerik datang ka Tuan Syekh. Minta disalametkeun anak abdi ya tuh geus baot papan kumaha. Nya eta geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae. Tak aya kos gituan teh sarua. Kos di urang nasiban nasib bae cenah. Nu bodoh ngaranna ge atuh. Iki nu datang ka Tuhan saya nu barodo. Pinter mah masa atuh kikituanan bodoh. Anak hiji-hijina keur mejeuna dipake karesep ku abdi maot. Di mana maotna di laut. Haju hayang hirup deui. Kumaha sia hirup deui geus maot menta bae mah coba ka Allah maksa pametak. Ayo geus geura balik bae atuh ka ditu geus aya di imah. Ayo geura balik. Balik nyana ka imah, bang di deuleu. Hiji can aya. Nyana nungguan balik deui ka Tuan Syekh. Tuan can aya, cakeunna di imah. Can aya, encan peureum Tuan Syekh. Geus geura ka ditu. Balik. Aya ge. Datang ka imah eueuh keneh bae. Datang deui Tuan sok halalaga abdi atuh. Akhirnya kaya aya eueuh atuh iki mah pan bo abdi lah itu bisa teu bisa atuh. Itu. Akhirnya bisa sih kaya itu bisa tuh geus teu bisa ngaranna cenah. Geus geura balik ulah sok halalaga ye. Katilu ieu mah. Moal cek baca teh geura ka ditu geura balik. Lah di jalan teu percaya aing mah. Sanajan geus aya-aya di ngalalaga Tuhan saya masuk ke teh. Barang datang ka imah, aya keur kieu mah. Jeh. Isi saya. Anak emak. Tas di mana? Tas di laut paeh mah. Hei sehirup kula ge teu ngarti, kula jadi hirup deui ku ieu. Masyaallah. Ditangkep ku mana nu luar biasa tuh asa ngimpi nya bebeja ka Tuan Syekh kumaha aya geus aya mah geus geura balik ka ditu lain kitu eta Tuan bisa aya deui
abdi mah hayangnya geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal ka harti geus eta mah kakawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal tuan saya ngajungkel ka Gusti Allah artina Gusti si masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema ya kari naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu keluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ke kos itu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna okos lalagaan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu saya teu percaya sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapeun mukjizat Kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan mah teu kadeuleu sarua bae kurang kumaha istimewana leuwih ti istimewa hese nyaritakeun tuh jatuh bulan teh kapan datang ka Kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui ngahiji deui sujud ka Kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae oh sihir tah mah deuk kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah tadi bukakan pintu mata hatena mah tuh hese bae geus ulah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sungutna pan ieu karomah ieu soek tak karomah tah praksi bebeneran deh kos kituna tapi bisa soekeun enti tak kuki uci cenah ai gatempuhan aduh hese itu percaya sudah pikiran batur urang bae percayakeun ka Allah percayakan ke Kangjeng Rasulullah percayakan ke wali-wali Allah jangka selamatan orang beres jaloba jasa ke rumah Tuhan Syabdul Qadir mana tidinya malaikat turun malaikat bejakan gitu sakumaha mistina ya bejakan turun malaikat tak naon malaikat di alam nu itu lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat iya dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini waduh dari Kronjo ya lain kos gitu siapa ngabayangkeun teh kos gitu lain ima di alam nu itu ya alam zahir asup urang ke alam batin asup kasir gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu awakna di dieu ai hatena mah di Cikupa di Masarwiti eta gaib-gaib blon mah ieu mah asup teng ka ditu ka Gusti Allah kumaha moal ka harti ku urang mah ka hartina model tadi urangna di jero masjid di luhureun sajadah ai hate urangna di mall eta kan ka harti teh Gusti ya ka harti jatuh mah aing pagawean aing cenah kos gitu atuh eta leng-lengan nyaba ka mana pan eta datang atau jelema nama di Cikupa di luhur saja udah bagus di sajadana kunaon aya hatena di Bandung eta nyaba ka ditu cak Allah salat si kos kieu masih salat sia keur di hareupan ku aing hate sia ka mana eta ngaranna nyaba da ieu mah diolah ruh teh diolah batin teh ruh saenggeusna diolah bisa keluar trek bisa ngobrol urang jeung urang ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 mendakan Tuhan Syabdul Qadir pernah buka 40 jelema di ditu aya di ditu aya di ditu aya di ditu aya hayang bungah jasa kehadiran ku Tuhan Syekh ilaha tadi maghrib ye di aing di aing 40 ngaku kabeh puyang kabeh ieu mana nu bener urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah
duit kanu ngoran duit kanu kolot ya enggak cumpon kabeh sia mah kadinya bae pikiran ada tuh ya Allah ya pagihan ke malaikat di alam itu si gade boleh cara tadi sasalaman pelukan waduh udah lama bener gimana transaksi ini kita malaikat transaksi segala pabrik segala naon nya nama anti dunia geus kapanggihna urang jempan malaikat mah lain lalaki lain awewe malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum malaikat mah tara jima tara sare malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat Kangjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih atuh leuwih luhur Kangjeng Nabi mah lantaran Kangjeng Nabi mah tina nur didamelna itu Abdul Qadir mah biasa cara urang nu mantak keur kumaha bae Kangjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid di imah di jalan leuwih pohara Kangjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuan Syekh Abdul Qadir iraha bae malaikat diinstruksikeun datang Tuan Syekh Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu jauh Tuan Syekh Abdul Qadir jeung Kangjeng Nabi mah pak datang keur iraha bae keur kumaha bae bahkan nu kaberenehan keur meujeunna malaikat Jibril datang aya urang dinya kadeu hendak barang geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul taros ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril bah tuh lain kita tadi bebeja bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah ai ku ente bapak gon moal tetap ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden tumal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadul oh tuh wih mantap jasa nu mana baju beureum eta emang mata sinden mah kos gitu Ariyatul Abdullah bin Umar mah atuh matana mata itu mata malaikat atuh kadeu ya Allah bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril Aisyah Jibril atur salam alaikalissalam bangun teu bungaheun teh biasa bae barang meunang saminggu mah Aisyah ulang Allah atur salam kakarak aduh pohara jas dihatur salaman ku Allah ente ente mah diatur salam ku calo pan duit ka bawah ku ente Masya Allah tuh ya malaikat datang ke Tuan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikan ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk idinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh doa kadua eta teh kakarak keur dihiji-hijikeun doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imah oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu jana sujud deui ka Gusti Allah Gusti Bapan Maha Kawasa kok make kikituanan eta wali geus kainja doa kos kitu nya atuh bacak naon Gusti teu kudu make malaikat atuh langsung bae sih jijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal rak jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjauh pan karituna kun fayakun kok bisa kos kitu sih cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula deuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetep kudu make syariat dan mantak urang sagede Tuan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah Allahna tetep make syariat ngadamal bumi langit padi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy genep poe kan peuting
sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy. Tah, atuh bisa teh Gusti Allah kun jadi. Tapi kan teu kitu. Tetep aya perwakilan-perwakilan. Tukang nyebut nyawa Israil. Tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril. Tukang kitu ngahujankeun malaikat Israfil. Dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil. Oh, hampura atuh Gusti, abdi sogol ka Gusti jeung Abdul Qadir. Ieu mah abdi mah hayang nyaho be segala rupa gengan hampura tetep ngalaga hampuran Gusti sogol. Tak itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain lalaga. Karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantak muringkak bulu karomah. Satu ketika Tuhan Syekh teh eueuh di imah, di majlis teu aya, di masjid teu aya. Di tareangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris. Nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah. Ditongton ku jelema loba. Sugan teh keur naon di luhureun cai kieu. Ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratang ngusapan dampal leungeun Tuan Syekh kabeh. Nyanana kieu bae. Jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres. Langsung Tuan Syekh indit deui kabeh ditaros ai tadi naon. Kula diondang ku murid kaula di laut cekna hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantak kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan kula waeun jutaan lauk coba teu eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang maka lauk mantep jasa yeuh urang mah atuh geus mantak birak lauk ge sebab udah diganggu ku urang mah. Nah ikutan saya mah tuh lauk narurut, mau nurut kabeh. Aya waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana. Ngan maung mapan kudu dibere daging. Nu mantak asal datang ka di daerah ka muridna pangneangankeun daging. Endek sapitah, endek embe tah. Pangneangankeun kitu bae selalu. Akhirna nyana nyaba ka Tuan Syekh begitu nyaba ka Tuan Syekh datang tadi maung pae begitu di dieu maung pae langsung sujud eta wali ka Tuan Syekh hampura sebab naon nu mantak maung pae ieu boga rasa takabur jeung Tuan Syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naek maung nya nama teu kadengekeun naek maung nu mantak eueuh nanaonan Tuan Syekh melah sampai coba ku aing deuk didatangan kos kumaha sih teh Tuan Syekh yeuh barang datang kadinya turun kek paeh mah ceurik nyana cek Tuan Syekh teh ieu deuk dipaehan terus apa hirup deui ampura cenah kula kasobogan kula kajahoan ieu mah terserangan kula bapan balikna jauh hirupkeun deui we hirupkeun deui tawadukeun hate kakarak tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun dalah mau geus kieu atuh ulah kitu cenah mau ulah haju kuari mah bangun buringas kitu kula paeh tawadukeun deui makin tawadu mau bisa ditumpahkan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haju urang ka Taman Safari ayangnya turun orang di mobil. Oke. Selamun orang nu bisa naikkan nyana atau nyana nu bisa ngegel orang. Asana nyana. Masya Allah, Buyut Badzur naik maung Syekh Asnawi, naik maung Syekh Maghribi, naik maung para wali naik maung. Masya Allah, ayo orang boro-boro naik maung naikkan pemajikan ge marah bapak pemajikan. Boro-boro mau pemajikan gede nyangkrem pemajikan sekurang itu siap mau meren dia ya Allah ya Rabbi aduh tidak tunduk ke pemajikan
Suratul An'am beres surat Maidah urang ayeuna nyorang kana surat Al-An'am. Al-An'am eta artina pirang-pirang hewan ingon-ingon, hewan ternak. Di jerona rek nyaritakeun nu patali jeung hewan ternak. Ieu ayat ieu surah Al-An'am kagolongkeun kana surah Makkiyah. Bangsa Mekah hartina Mekah teh diturunkeunana Kangjeng Nabi meme hijrah ka Madinah. Setiap ayat, setiap surat nu diturunkeun meme hijrah ka Madinah rek di mana bae diturunkeunana eta disebut ayat Makkiyah. Di mana-mana ayat-ayat surat-surat nu diturunkeun sabada hijrah ka Madinah disebut ayat Madaniyah. Jadi lain berarti kudu di Mekah bae diturunkeunana. Sebab asbab nuzulna mungkin di Mekah, mungkin di Thaif, mungkin bae di Madinah, mungkin bae di mana bae turun ayat nama. Ngan Kangjeng Nabi na meme hijrah ke Madinah ta eta teh keur cicing di Mekah seluruh ayat-ayat nu turun di mana bae disebutna Makkiyah. Itulah mustalah tafsir. Ngan aya genep ayat hiji illa wa ma qaddarullaha pikeun ka tilu ayat jeung ayat qul ta'alu tilu ayat genep berarti eta mah ceuk ahli tafsir sabenerna mah ayat Madaniyah nyempil di jumlah ayatna ayat 165 atau ayat 160 genep ayat. Geus we ti mimiti kuari nu kolot bae balik ngaji di talah. Balik ngaji di talah. Jadi orang teu karasa saminggu boga saayat, 2 ayat di talah. Teu karasa 5 tahun musabaraha 10 ayat. Itu kudu ngedekluk we urang ieu asal ngaji ka dieu talah. Sok ngaji ka dieu talah. Kiai cenah mun ngabejana ti keur ieu mah. Atuh mantak daot ti kuari bae gamimitian coba ulah ti keur ieu hayang nyaho coba. Engke bakalna aya evaluasi asa menang genep bulan dites. Saha nu katalar beneran lulus, anu teu katalar teu lulus. Artina kalulusanana nu katalar menang genep bulan ya ti surat ieu engke menang sabaraha ayat urang eta talar. Hareup saurang-saurang anu bisa balik, nu teu bisa ngendong di dieu. Nurutan keur di SD. Ebrak cek kira teh ngeunaan ngendong di paraban ku kiai. Masyaallah. Iyalah surat Al-An'am. Di jerona aya mafatihul gaib, kunci-kunci kegaiban. Wah, iya. Sugan we aya kunci jang mukakeun gunung di jerona aya emasan. Sia mah nu karitu bae kan pikiranna. Mantak wani ngeridit ge eta nu geus kitu resep karena dunia. Surat Al-An'am diturunkeunana model jumlatan wahidah sekaligus. Ayat-ayat anu aya di surah nu lain mah kadang diturunkeunana nungtut, tapi surat Al-An'am ieu mah sekaligus diturunkeunana sebanyak 165. Ketika ayat ieu surat Al-An'am diturunkeun dibawa ku malaikat Jibril diiring ku 70.000 malakin 70.000 malaikat diiring. Bahkan aya anu khusus 12.000 malaikat
ngiringkeun ieu ayat aya hiji ayat tu diringkeun anaku 12.000 malaikat lain leutik-leutik ayat Masya Allah iyalah bakalna aya mafatihul gaib muhara ya mah lain letik-letik ayat ribuan malaikat ngiringkeun ketika diturunkeun ayat ieu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek Sayyidina Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuzilat suratul an'am ma'aha mauqibun minal malaikah. Kangjeng Nabi kantos jarios ayat ieu surat Al-An'am ieu diturunkeun luar biasa disertai ku malaikat sadama bainal khafaqain. Katutup ieu langit katutup ku malaikat lantaran ayat ieu surat Al-An'am ieu turun. Jadinya menghargai menghormati karena surat Al-An'am ieu sehingga malaikat nutup pajajahan langit. Masya Allah. Muhara pasti memanjur jasa pun pakai pelet kajian hukum ada muhara lantaran nimai ya Allah Tika bin Mahba non ki Ka'bul Ahbar nyaritakeun Fatihatul Taurat Fatihatul An'am wa khatimatuha lamun urang teu pernah maca Taurat sebenarnya awal kitab Taurat eta awalna ieu surat An'am tungtung ge tungtung surat An'am jadi di kitab Taurat teh diawali ku awal surat ieu tungtungna dina kitab Taurat tungtung surat ieu dina kitab Taurat teh kos kitu kitabna nu dicekel ku para Yahudi mun asli ngan ku ari mah nganu asli teh hese iyalah luar biasa ya kita nan surat Al-An'am lain bantrak-bantrakeun bahkan ayat man qara'a salasa ayatin min awali suratil An'am ila qauli wa ya'lamu ma taksibun sajelema nu maca 3 ayat bae dimimiti surat Al-An'am tanu tadi alhamdulillahilladzi itu khalaqas samawati wa ard tepikeun ka mataksibun kenu kurang bakal kapanggih tadatang kadinya tah dibaca 3 ayat eta naye wakalallahu lahu arba'ina alf malakin yaktubuna lahu mithla ibadatihim ila yaumil qiyamah ku Gusti Allah bakal dipasrahan 40.000 malaikat pohara 3 ayat tah. Mentak ayat-ayat Al-Qur'an teh palohara sebenarnya mun urang nyaho. Seperti kulhu dibaca 3 kali sarua jeung sakurang. Mentak lamun ngariung teh mun hayang tamat Qur'an 3 bae kulhu. Sarua jeung tamat Qur'an. 3 kulhu sarua jeung sakurang. Mentak berkatna kudu gede. Sebab sarua jeung maca Qur'an eta. Masya Allah iya ayat lain letik-letik ayat ya nyeh nu kurang dibaca ieu surat Al-An'am pohara jasa geus kaistimewaanna mah hiji tadi mun dibaca 3 ayat bae ieu diwakilan di pasaran 4.000 malaikat 40.000 malaikat nuliskeun manehanana kana ibadahna jang eta jelema tepikeun ka poe kiamat jadi nu 40.000 malaikat mah nuliskeun ibadah terus datang ka poe kiamat boy mah jaminanna ge sorga bae geus 3 ayat mentak mulah ditinggalkeun nu 3 ayat ieu wala jasa bahkan lamun aya setan dek ngalirukeun dek ngawaswaskeun dek ngajerumuskeun ka manehanana mun urang sering-sering maca ieu nu 3 ayat ieu datang ka maksibun ayat naon kitu mataksibun na ieu setan ge moal kuateun da pokona mah dek di naon kitu ngaranna pengkolkeun ku setan cek setan teh
nyokot deui bae motor ngredit janu itu ge aman pan kiai ngomong haram teh bohong buktina sia kan katutup nyokot deui bae eta setan tak kos kitu baik embungkeulekan maupun bisikan hati nu bungkeulekan mah bisa dicabok ku urang babari tapi ieu anu di jero hate eta teh lamun urang sering-sering maca ayat eta moal nah naon atuh make jeung ngredit mun boga duit memeuli malah sapira dunia tuh eta bisa kos kitu tah nah ieu lumayan ye berarti ayat pohara ya jadi berarti jang niiskeun hate jang supaya ulah kagoda ku setan ikan urang setan ya ampun jasa ieu mun kadeuleu membeureun loba jasa nu gelut jeung setan kelantaran setan teu kadeuleu jadi urang teh tenang-tenang bae setan teu kadeuleu jadi tenang-tenang mun setan kadeuleu meureun wah di sisi jalan nu gelut jeung setan loba jasa teu kadeuleu hana setan teu kadeuleu insyaallah haji urang na elehan bae ku setan eleh bae ku setan boro-borona naon itu ulah neuleu awewe beuh ulah neuleu awewe asal lu sugan ingat bahwa ieu teh henteu meunang henteu biasa bae hate teh ditutupan ku setan deureuh anu ngora nu kolot betah bae betah nu kolot teh neuleu kobo bener putih mah tuh atuh terlena sangkilam umurna geus 80 tahun ya atuh nya waduh cek jana lain deui jeung nu di imam surat Al-An'am Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun wallahu a'lamu bimuradi alhamdu sadaya puji lillahi tertentu ka Gusti Allah mun urang ngabahas make bahasa alat mah atuh babari alhamdulillah teh bisa dijadikeun lil sigro kulul hamdi atawa lil jinsi jinsul hamdi atawa lil ahdi alhamdul ma'hud fi dhihni nu jelas mah sakabeh puji berarti mun ngabahasakeun sakabeh puji-puji teh loba namun cek ahli usul mah lain kitu alhamdu teh mufrad mu'arrafun isi mufrad ditendenan alif lam itu teh yufidul umum geus al mufrad al mu'arraf yufidul umum mufrad mu'arraf eta maedahkeun kana umum geus nya mun nyaritakeun umum berarti loba geus sakabeh puji bahasana jenis puji bahasana loba berarti tinggal aya sabaraha ternyata aya 4 aya puji qadim alal hadis mujina Gusti Allah ka makhlukna kos puji Allah ka Kangjeng Nabi Ayub innahu awwab Kangjeng Nabi Ayub mah langsung dipuji ku Gusti Allah lantarannya nama dibere penyakit nu sakitu poharana ge teu pernah nyebut aduh acan teu pernah Kangjeng Nabi biasa bae biti borok sanggeusna borok terus aya bilatungan beak awak aku bilatung bau cobaan teh kira-kira ka Rasul ngakos kitu bae apa pernah nyebut adun teu doang itu pernah doang teu pernah Allah bae Allah ngan hiji doang ketika aya bilatung nu endek kaletah usul ka Gusti ampura Gusti lain abdi embung dicoba ku Gusti bilatung datang kaletah ngan mun letah kena bilatung abdi teu bisa nyebut ngaran Tuhan sakitu bae ieu mah da usul teh sakitu bae urang mah kakarak liat satik ngadengu datang ka tatangga nanya geura ieu teh si kebo ngadu tah naon ngadengu tak kakarak dibere rieu doang kakarak dibere rieu doang geus ambal aya keluarga geus
dibere urang rada darah tinggi setik sadesa nyahun kabeh sadesa nyahun tambah geus kuari mah aya diabetes sakabupaten nyahun kabeh lantaran nana kokoal auh-auhan aduh jauh jasa jeung kanging Nabi matak dipuji ku Gusti Allah innahu awwab Ayub mah hamba aing nu loba babalikna ka aing tuh puji qadim alal hadis aya deui puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti Allah atuh urang muji unggal poe ka Gusti aya puji hadis alal hadis urang muji ka pada urang kasep amat ganteng amat geulis amat barahan amat dan lain sebagainya eta nu Allah kabeh kieu aya puji qadim alal qadim mujina Allah ka Gusti Allah cak Allah teh pan aing mah maha rohim aing mah maha gopur muji Allah ka Allah zat aing maha rohim zat aing maha gopur ta eta puji qadim alal hadis puji hadis alal hadis puji hadis alal qadim puji qadim alal qadim wabeh nu Allah lain urang geus anan Allah ketika urang hayang dipuji musyrik ngaranna syirkul khofi hayang ka alam teh ngaranna riya ngaranna syirkul khofi urang salat hayang ka alemna ku makhluk syirik khofi moal digajar siksa lantaran nu nita salat saha Gusti Allah nu ngagerakeun salat saha Gusti Allah nu mere tanaga saha Gusti Allah nu mere ilmu kana yen eta salat teh wajib saha Gusti Allah kunaon aya dilaksanakeun hayang ka alam ku pimitohaeun ih cek Gusti Allah aing nu nita sia hayang ka alam lain ka aing cokot Gusti ganjaranna ka ditu di neraka tuh tah eta syirkul khofi pan puji teh nu aing kabeh ge mentak alhamdulillah sakabeh puji eta tetep ka Gusti Allah sadaya puji rek puji qadim alal hadis pujina Allah ka makhluk rek puji hadis alal hadis pujina makhluk ka makhluk rek puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti rek puji qadim alal qadim Gusti Allah ka Gusti Allah nu Allah kabeh urang mah teu boga nanaon ulah yang dipuji ese jasa yang dipuji ku gagah ai gagah nu saha dicabut sia ku Gusti Allah gagagahan sia nu sia hayang kapuji ku gagah sia isuk pake itu dicabut bahaya aing mah hayang dipuji teh kulantaran jabatan aing luhur ai jabatan nu saha isuk pake to lain jabatan ada bae dipodaran sia balok tinggal balok sia tah dina pundak leg-leg ku sia balok yang dipuji kulantaran sugi ai harta nusaha nu Gusti ai sia yang dipuji ku kasep ai kasep nusaha nu Gusti ai nu sia nu mana eueuh nu siaan hayang kalem mah ulah kumaha kain cak Allah lantaran sia boge ilmu aing eta teh cabut sia ku aing ilmu insyaallah sia hayang kalem ku gagah dicabut sia bahaya sia hayang kalem ku sugih cabut ku aing harta sia awas lamun geus dicabut ku aing deuk ka mana sia montayang deuleu mantan lurah nu ngajopak ku ari teu boga nanaon baheulana mah gede hulu deuleu diunggal lembur teu kudu disebutkeun ngaran-ngaran deuleu mantan camat nu kamari ieu kakalayangan kokoleongan paeh boro-boro boga mobil motor kempes teu boga teu kudu dicaritakeun ngaranna deuleu mantan bupati hina deuleu mantan presiden hina apakah Soeharto mulia keur hina cabut ku Allah maziahna awas ya nu deuk dibanggakeun ku sia teh mana nu aing kabeh ge alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti Allah ialah bahasa muji ka Gusti tapi make bahasana make bahasa khobariyah bahasa teh ieu teh bahasa carita tapi insya nu dimaksud mah geus cak tukang ngaji mah khobariyatun lafzan insyaiyatun ma'nan
nu teu pernah mondok teu ceuli datang Kang arti bae ge teu ceuli moal ngarti teh geus bahasa kos kitu mah mondok atuh sararia sia teu kaburu mondok anak ulah datang ka teh nyahonya sakitu-kitu acan tah ieu teh lamun cak nu mondok mah khobariyatun lafzun insya'iyatun maknan ngabahasakeun nama khobariyah ngabejakeun doang tapi nu dimaksud nama lain sakadar ngabejakeun muji ka Gusti Allah ku make bahasa ngabejakeun indah jasa takos kitu teh indah jasa mantak santri mah asal geus pangikos kieu masyaallah seuri bae nya mah mantak siga da bisi aya kiai nu di imahna seuri bae stres lamun keur ngutak-atik masalah emang teu senyum kiai atau senyum kieu bae nya dikutak-atik ku nya make alat oh iya aja make ilmu ma'ani waduh teu bilaga bener dimantekan dan mantek urangnya nurutan di kadieu bener cek babajikan naon ka teu kaharti aing aduh Gusti Allah iyalah khobariyatun lafzan insya'iyatun manan di mana kanyahoan khobariyahna panrangkayanana mubtada khobar alhamdulillah jadi mubtada lillahi nakdirkeun isim jadi khobar geus rangkaian mubtada khobar mah atuh tah mangarana khobariyah Zaidun qaimun nyaritakeun bahwa Ki Zaid teh nangtung nyaritakeun Ki Zaid nangtung ieu ge nyaritakeun puji teh kagungan Allah ngan sakadar nyaritakeun bahwa sadaya puji teh kagungan Allah Aisyana muji henteu Aisyah muji apa henteu ieu mah dongeng cerita bahwa puji boga Allah Aisyah muji henteu ka dieu sia ieu bahasa aing ieu bahasa muji teh pos kieu aing mah ngan isin aing lamun ngabesakeun bahasa hayang geus ta'adub ka Gusti Allah aing mah bahasa muji teh kos kieu lantaran isin pun tapenta ka Allah geus nyaritakeun doang gede-gedena mah menta kos kieu bae Assalamualaikum sia anak ye ka bapa datang sehat alhamdulillah Pak lain sehat-sehat deui aya awak mah Aisyah aya naon ieu kieu Pak anak nu hiji deuk sakola duit teu boga dongeng kan tah ngaranna dongeng kan dongeng eta kos kitu tah aju kuari ieu adina merjel deui aduh rumah sakit can kabayar Pak ieu kuari ge di rumah sakit keneh aju itu tuh nundek nyawa deh minta surubuk can aya duit eta kan dongeng eta bapak teh geus kudu jawab mentas ya berarti ka aing lain dongeng doang eta nu dimaksudna Pak Pak oh lain kieu jadi bapana ge deui bloon kabehan panamun kieu mah oh sia dongeng kos kitu atuh heuh Pak atuh geus dongengkeun bae di hareupeun aing ku sia itu bapak da goblok anakna atuh eta mah kos kitu mah teu nyaho bahasa atuh kudu surti si bapana oh jadi si anak saya di rumah sakit kan pamajikan di rumah sakit kan can kabayar nunggu kabayar karek 2 juta kabehna 8 genep juta deui Pak Juk, atuh ieu murian deui tata kakana nu orok. Ju itu minta surubuk sakitu doang. Naon deui? Geus tungguan atuh. Tah eta bapak hebat anu kos itu. Eta bapak hebat, ketunggan bawa ka mana? Ya, datang mau martir. Tah ieu bahasa bilagah teh kos kitu indah jasa jadi teu kudu menta bah masyaallah kula mah tulungan bae ye di rumah sakit sakitu eta henek ka bapak eta henek eta ulah ka bapak mah teu kudu kitu dongeng bae da hareupeun bapak oh atuh pan sia teh patalina jeung aing kolot sia kasusahan atuh berarti sok kolot ge milu susah geus bae atuh kono mah tungguan heulanan sia boga surat sawah teu eta bae jual heulanan kolot blon eta kos lain nambahan sawah pan kunaon itu batu nu aya bae duit abah lain nu aya aing itu hayang peperet dina salah sia sarua sugan bae ku sia dijual malu aku 20 juta sia butuh 10 aing 10
cak kolot cak anakna puyeng yang boga kolot kos ieu tah eta teh kos kitu okos urang bahasa untuk merobek hati wanita. Tidak usah tokmol aku cinta padamu. Teman teu bisa tah mah kos kitu mah tuh. Tidak teu bisa cukup ku sakieu doang ge. Jika aku melihat wajahmu hatiku merasa teduh. Masya Allah. Aduh. Setiap saat bayangmu selalu ada di hadapanku. Masya Allah. Sejuta bintang di langit satu yang bercahaya. Sekian Udin. Aduh, eta awewe memaca kitu dah. Aduh, robek hatiku sekian. Tah eta teh menta, eta teh bahasa kos kitu teh memuji ngaranna. Memuji ngaranna teduh hatiku jika aku melihat wajahmu. Eta teh memuji ngaranna di jero mah berikanlah secuil cintamu. Aisyah, atuh geus pinteran sia aing mah bukunan di sia. Emang keur dongeng keur dongeng kitab ye. Teh aya bahasa khobariyatun lafdon insayatun ma'nan panjang jadi dongeng tak ku ngaji mah jadi blak we ngeunaheun. Mantap pondokeun anak. Kumaha rada jihabek. Ieu tah bahas kos kitu bae ge angel dah. Jadi lamun geus ngaji mah atuh berapa ieu mah kudu tukang ngaji mah kulantaran ieu mah lobana nu teu ngaji supaya nyaho. Nu geus masantren mah atuh kos kieu mah geus ipis ngan haju poho deui. Islamun ngabahasakeun in khobariyatun lafdhan insayatun ma'nan berarti make hiji kalimah lain pada aslina atuh majaz. Mulai geus tah majaz tah. Ngageserkeun kalimah tina makna hakiki kana makna majazi per kalimah kuari mah per kalam pasti kadituna majazna ieu adalah tamtsiliyah. Atuh beda kena kadituna tuh lamun per kalimah majaz teh pasti istiarah mun teh istiarah teh majaz mursal. Oh ieu mah kan per kalam rangkaian mubtada khobar rangkaian syarat jeung jawab rangkaian dan lain sebagainya. Oh jadi beda ke ngagunakeunana ngalaksanakeunna ngan tetep majaz kos kieu teh majazuhum kalimatun ustumilat fi ghairi aslihin lau qududiyat ngeunaheun dek pake samarqandi al majazu dah dereng-deng atuh babari mentak ngeunaheun mun urang mondok ieu teh maksudna mah ana unsiul hamda pi maksudna mah abdi teh ngabuktikeun muji ka Gusti ku bahasa carita sarua jeung kitu sarua jeung tadi anak sabenerna mah kula teh deuk menta ka bapa ku bahasa dongeng tuh jadi lamun kolotna pinter dongeng eta lain ditanggap naon deui sia naon deui atuh aing karunya aja ka sia cak anak karunya sih teu mere belakon. Aduh Masya Allah paling engke dijawab pujianmu dan rayuanmu luar biasa hatiku telah robek luar biasa aku pun sama seperti engkau Udin. Sebelum engkau mengirim surat kepadaku, wajahmu telah ada di hatiku. Namun maaf, galedek datang, jeger. Aku telah dijodohkan oleh orang tuaku. Wah. Walaupun demikian tetap cintaku padamu. Balas deui, kutunggu jandamu. Ieu kudu karena itunya, karena rese ya urusan. Ini gara-gara alhamdulillah ya. Masya Allah. Ini itu bahasa setik mah alhamdulillah
mantap mual aya khutbah paling hebat eta diparake ku kabehan jak Kangjeng Nabi ge mun khutbah eta alhamdulillahilladzi jalla wa ala alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah be tan nu sok kurang make alhamdulillah kurang hebat atuh bisa bae deh kuku mah hamdan ahmadu dan lain sebagainya tapi mual aya nu leuwih ti alhamdulillah sebab bahasana lemes luar biasa muji pakai bahasa carita masya Allah aya muji hamdu ieu di dieu wa huwal wasfu bil jamil lugot teh cek lugot ma al wasfu bil jamil ku bahasa urang memuji ku bahasa kasep amat lugot ngaranna urang memuji gelis amat lugot barahan amat lugot ngaranna lantaran ai cek istilah ma fa'lun yunbiu an ta'zimil mun'im bisababi qaulihim mun'iman pagawean anu timbul tina ngagungkeun kana mere nikmat ku sebab eta teh mere nikmat. Jadi ieu mah urang make pagawean tak ieu kakarak pujina ieu puji istilah urang teh dibere ku Gusti Allah jadi manusia dibere ku Gusti Allah sehat akal sehat pikiran sehat jag waringkas ku ari urang memuji ka Gusti Allah ku sungut doang mah bahasa tama barahan amat Gusti Allah luar biasa istimewa Gusti Allah maha rahman maha rahim maha sagala-gala eueuh nanaonan sakitu teu kudu make bahasa kos kitu dur zuhur wudu salat teu ngomong nuhun Gusti teu ngomong pake pagawean eta teh muji nu paling istimewa mah kos teu kudu ngomong urang datang ka imah dunungan urang teu kudu diomong dunungan mah luar biasa barahana ka abdi geus luar biasa beberean teh ka abdi teh geus hese nyaritakeun anak ulah ngomong kitu ka dunungan mah tembongkeun pagawean sia di hareupeun dunungan rasa syukur sia ka dunungan sia muji ngaranna begitu datang ka dunungan langsung ka dapur bersihan ka dapur kote terus bersihan jukut-jukutna sasapu ngepel dan lain sebagainya eta teh kan memuji rasa syukur tidak pemberian si dunungan geus beres kue bersihan cak dunungan garong atuh ieu mah tak eta muji daripada ngan kusungut doang ngan dibere kusungut doang eueuh tapak di mata dunungan tapi ketika datang sasapu koret dan lain sebagainya eta teh geus muji cak dunungan masya Allah kamari dibere 100.000 bage imah jadi bara rezeki katut jeung kue na bersih judungan mendingan mana tah ngan omong doang jukut nyemrung daripada teu ngomong mendingan nu teu ngomong tapi jukut lesah mending mana atuh mending nu lesah ngan dibere omong doang jukut nyemrung tai kotok ambalaya di dapur mararacet kompa dan lain sebagainya aing dibere omongan doang tengenahin tapi begitu datang ka dunungan rarapih kabeh ieu ge urang ka Allah ngan ngomong doang Gusti Ma'al Maha Rahman Maha Rahim ai salat henteu ai puasa henteu zakat henteu blod cak Gusti aing emangna naon cak Gusti pan sia teh aing muji ka aing mah atuh parentahan aing tah fa'lun yunbiu anta limit anta zimil munim ku sebabnya na mere nikmat ka urang lakukeun puji ka Gusti Allah salat puasa zakat dan lain sebagainya puji aya di syukur mah syukur bahasa urang terima kasih cak Gusti Allah malam yaskurin nas lam yaskuril